Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa sadayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina acara dongeng Sunda Si Puntung Jawa Tutugan. Biasana sukanar anu didongengkeun langsung ku Mang Odai tanapi Abah Okib. Atus pados penyangkong tingkana waktos mangga urang teraskeun Si Puntung Jawa Tutugan. Oge tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Mangga atuh urang kawitan prung baraya. Cepena ukur nyerangkeun ti jauhna bari mesem soreng teh ieu teh pokal manehanana pikeun nepungkeun Andi jeung adina lantaran salila ieu tacan patepung sakali-kali acan ngadadak poe eta mah Andi teh jadi robah geus puguh pamuluna mah marah mae sumutna oge meuni teu reureuh hahariringan bari teu eureun-eureun renyah-renyu gawena celincing cap teh daek cicing lirah hayam anu keur naugan ngarasa kesel ku nyurungkuina waktu anu karasana asalila nepi kawan si peuting teh. Memang kitu hari di arep-arep mah asana teh karasa kenor surupna panon poe teh. Teu cara ari dipopohokeun bari basa hirup kajongjonan nyurungkui waktu teh teu karasa. Harita teh Andi sanggeusna papanggih deui jeung euis manehna boga janji yen peuting rek nganjang mana pantes gawena teh tedek cicing geus teu sabar hayang geura peuting waktu tadi teror pamprok Tiongkok di saung lisung sanajan ngan sakadar sakicup cek paribasana dina patepungna ngawangun catur teh sasatna diburu-buru ku kitu teh mah ieu ngarasa risih ku bisi rempan ku sugan tapi sakitu oge geus cukup mulangkeun rasa katineungna nu kungsi paturai malah dina ngenteng deui teh leuwih pageuh tinu geus nu matak barang reup oge magrib Andi meuni geus elek-esekeng teu daek cicing hayang geura-geura juk indit tapi da janggina oge bada Isa supaya simpe nu dipalal teh supaya rineh lantaran biasana ari tas salat Isya teh boh Pak Haji boh Ibu Haji sok terus ngajempe ngareureukeun awak Ki Saudi katut beena barang ningali pamuluna Andi harita kadoan silih reret beriting rarenyu pogos geus ngarti da lantaran tadi beurang geus meunang ngadenge beja ti Bira anu hariweus-weus segala dicaritakeun kumaha be kaayaan Andi jeung euis waktu patepung di saung lisung hayak petegepnya patepung di saung lisung leupeting Andi teh beuki tagiwur ngabayangkeun bakal papanggih deui jeung si manehna bisa kumaha deui indahna beres salat Isya Andi geus saged rek sajungjungan pisan ngan ngadadak si ruyuk anu di kurungan di luar kadenge kegalapakan bari ngagelik-gelik biasana kitu peta teh lamun aya jalma ngaliwat tapi harita mah sakitu geus didegengkeun teu kadenge sora geblik-geblik nu leumpang sadengkeun si ruyuk terus kegalaprakan bari terus ngagelik totonen yen di luar aya naon-naon aya naon cenah si ruyuk teh Andi bari ngarawel koneng pes diselapkeun leuwah canggengna prai muka panto tapi lain di ngalanjungna lantaran sidik katempo aya nu ngolebat luncat di buluan gerakanana estuning mata kagetna kabina-bina lantaran manehna nu geus maher ngagunakeun ajian ceulilentah tapi eta nu ngolebat teh estuning teu kadenge geus acan sindakna mah leuwih lemes jebatan angin Andi geus cope pasti ieu jalma teh anu keur gawe intip-intipan ka manehanana tapi ngarasa helok teh eta gerakanana anu teu nimbulkeun sora oge lamun dititenan gerakanana lain karena atau bahwi kalpa tapi tangtuna pangabisana leuwih luhur Andi teu
yang mikirin ngegentak manehna luncat keburuan heug mancukeun irung kaluhur ngagunakeun ajian mata angin tapi tetela teu bisa kasusud geus kitu gep kana heur koneng cep dicacebeun kana taneuh heug didengikeun teh sora naon-naon lain hiungna sora angin mah sobat keur kitu caracap kalasa aya anu tiis kana pundukna pogo we andi lain deui ngalajugna sidik aya nu niup ti tukang ku kitu gentak manehna malih ana breh teh aya nu beleg-beleg rada anggang katempo moyeg teu bisa teu beda ti bebegi katebak angin ai saha eta teh andi ngagentak luncat muru tapi geus mata kaget deui we nu beleg-beleg teh sakijeu geus robah dina tempatna andi rikat luncat teuy sarta sakali ieu mah cirim nu ngageblegbeg teh deuk disabet ku hor koneng tapi poos sancan geus pindah deui tempatna bari teu jauh robana teh ukur dedepaan buluk-buluk andi ngadadak mulingkak saha andi teh manusia atau lain lamun nyata-nyata jurig anu nyeleuweuri setan anu minarupa anu deuk ngagoda ka manusia nyingkah montong deket-deket jika ceuk andi bari mencerang nu ngabeleg-beleg teh kalakah ngahehe seuri mata kukurayeun andi anjeun anu kasaor si buntung jago tutugan teh kening buktina ukur sebutan anu melompong kosong buktina teh bisa ngaragap awakku lah kadenge saurana semungirung bari suara seor lir ke bawah angin bari mata ketek kana ceuli nak itu mah andi kate manusia pok-pokan andi kate tela lendek maksud hade cek andi bari sakiceup ngawangun gerakan engkang-engkang tapi nu ngabeleg-beleg teh leuwih ti kitu cepetna sakilat leungit tina sasaran tapi jirimna mah masih bisa katemo ngepelesatna ka jalan leutik anu belasna kaleles kolebab asup ka jero kebon mentong kabalicet ari bener hayang diragap kumah ku kaula cek andi bari terus ngolebat nuturkeun sedengkeun anu dek ditewakna ayeuna mah tetep tagen dina tempatna riging anu teu beda jeung bibegi teh beuki moyeg siga nu nangtang samemeh ngadeukeutan nyi Eis urang ulin heula jeung kulani andi kaget lain dikieuna sangkaanna geus teg bae yen ieu teh jalma anu boga niat ngahalangan kana maksud manehanana anu harita memang deuk nepungan Eis tapi waktu andi deuk ngarawel pundukna sidik ayeuna mah ieu jalma teh papakeana sing sarua bodas bari beungeutna ditergos ku lawan bodas ngadadak leungeun andi bentrok jeung hiji kakuatan anu teu kira-kira hebatna lantaran papakean bodas teh ngagentak malik bari nyebetkeun leungeunna andi ngegero lirih bari ngagentak menjetkeun leungeunna anu karasa panas teh nyautan sarta ngadadak sing sireumeun sedang leungeun buntungna ngatius rek ngadagor saream olokaya lawana gentak merungkut ngajadikeun jirimna teh sakaligus ngaleungit ti hareupeun andi sarta nyau-nyau kalasa aya nu nyecak kana pundukna ku kituna andi gentak ngalolopkeun badana sarta wikat ngagunakeun gerakan pangamuy teh lawana jadi nonggongan hiuk leungeun buntungan direk notog punduk corelat lawana kagigir belah kenca bari nyambarkeun dampar sukuna kana kakempong andi ngagentak ngejengkat nerong malik ngenca bari sakirak yang diuskeun dua leungeunna leungeun katuuna ngaheap mangrupa tenggelan anu rek ngabentur sareham sedengkeun leungeun buntung nang heap dihandap dina jurus malang putung rek ngahanca mumuncangan olokaya lawana teh lain lawora
jajatena matak ngagetkeun manehna ukur sakilat ngajetkeun suku katuna sarta langsung ditarik ke tukang. Hiu tenggelan kepangna rek haja leungeun buntung. Des dua kekuatan diadu bari itu ia oge pada saralua teu bisa lepas tina pangaruhna. Mun Andi nepi kaluncat ka tukang bari ngejetkeun leungeun buntungna sedengkeun lawanna sanajan awakna tagen sarta teu ingkah tina tempatna tapi tetela kuda-kudana pajengjar Ciliwanci bentrok jeung hiji kekuatan anu teu bisa dianggap remeh. Andi anu ngarasa penasaran hayang nyaho saha-sahana ieu jalma sanggeus ngejat teh saprut bae narajang deui ngagunakeun leungeun buntungna jelas nu diincer teh dadana tapi lawanna nyahoeun kumaha hebat leungeun buntungna. Manehna tetep ngajaga leungeun buntung teh kadi takis ku leungeun katuhu digiwarkeun ka gigir sedengkeun leungeun kencana disaprutkeun ka hareup nimbolkeun angin nu nebak kana beungeut Andi. Des leungeun buntungna nu ditakis teh nepi ka ngelewang ka gigir nu temerapna ka Andi lain deui ngalancugna lantaran sasatna kakala ayeuna aya nu bisa ngagagakeun tenggelanana nepi ka robah arah nu leuwih leuwas deui peureub lawan teh rek ngebentur cukang irungna. Ku kituna ngegetak Andi ngawangun gerakan jukut riut leplos peureub lawanna ngahancat tempat kosong. Andi kapaksa ngagunakeun gerakan heulang kelaprak bari langsung ngagunakeun ramo-ramo leungeunna katuhu rek dipake noplos iga burung lawan dina jurus heulang macok tapi kagetna teh lawanna sakilat ngajauh dina kecepatan anu luar biasa. Andi rikat nyusul tepus ngajauh kaluhur dina gerakan angin puyuh srek lawanna nincak taneuh. Andi terus nyirorot ngagunakeun gerakan heulang nyameranak hayang lawanna sakilat ngaheatkeun dampal leungeunna dipake mapag tenggelan leungeun buntung anu ngincer sirah. Tuh dua kekuatan diadu bentrok mun Andi nepi ka badanna ngageblag tukang sarta terus ngagedebut labuh tepak leku lawanna sarua deui nepi ka ngadeprak tepak leku. Bener hebat leungeun buntung teh eta jalma kakak ngahehe. Soalana jero naker siga nu si manehna teu nyoraan anu pikeun Andi mah matak nimbulkeun ting sariak pulu-pulu. Andi saeutik oge teh nembak ukur mah ngarasa kulantaran manehna teh hebat lain bandak-bandakeun umur-umuran kakala leungeun buntungna teu mempan malah manehna sorangan nepi ka ngadeprek. Nah ulang Andi mana si janggon tutugan teh euy. Nah jejeri kitu tapi daya bayana kula jeri mun kula mah ngarasa kaget teh. Nah Andi kajol-jol nemongkeun sikap nu ngamusuh ka kula. Andi geus sayaga deui tandangna meh teu egrog saeutik oge. Teu kudu kaget Andi ari mata ka hati mah kudu aya rilibutan loba jalma anu ngarti tapi teu bisa ngartikeun teu beda jeung maneh Andi. Bisa diartikeun bodoh teu beda ti kamu. Asal bae ngucap badaya amunnya mah Andi kaku nu pinter coba buka eta tarugos teh supaya kula ngarti saha Andika nu sabenerna. Kewajiban Andika lamun Andika anu disorkeun si jago tutugan coba gerak buka terus kula. Baik pe ari kitu mah kahayang Andika suka Andi bari nyebrut bae naraja ngagunakeun peureub katuhu tah itu ngaran lalaki mah euy. Pokna bari ngagetak ka hieureun Andi bari ngahiukeun peureubna deuk ngadagor carehat tapi Andi teh eleh cepet kakilat dengan buntungna ngaheak kagigir dina jurus solenang mayang. Dua
dua lengan diaradu deui sakali ieu mah lawanan nepi ka ngerepeng sarta kuda-kuda na pajengger keseimbangan badana ieu teh kasempatan hadapikeun Andi sakilat manehna malikeun ngenca bari nyebrutkeun leungeun buntungna rek ngahancak kana dada sedengkeun leungeun katuhna ngagapu kana beungeut gerakan cakar heulang rek dipake ngarameus targos lawan. Tapi hal ieu teh teu sagampang perkiraan. Andi lantaran lawanna geus bisa ngagerakeun deui dua leungeunna. Dua leungeun Andi geus hasil digagalkeun nu tumrapna ka Andi nepi ka ngerepeng sagentak. Magentak majorelat dina gerakan pangabui. Dampak suku dina jerus langsung sang rek hancak ka kemplongna tapi bawa lawanna kalawan tapisna karena gentak nuturkeun posisi Andi. Yuk cedak jurus walang susang digagalkeun ku tenggelan kepang. Gilok Andi ngejat bari ngahumbatkeun dengan buntungna deui. Gilok des dengan buntungna deui geus digagalkeun tapi sakali ieu mah gerakan leungeun katua Andi teh satadina nilap sakilat mekar sarta teumis deui ngagejarat kana caream lawan anu akibatna posisi lawan jadi ngadang heuk. Andi teu miceun kesempatan deui dibarengeun ku ngengsodkeun suku katuhna ka hareup leungeun buntungna anu teu tinggalkeun deui ngatius deui anu maksudna rek ngagepur cakar heula ngaheak rek ngajam targos lawan. Tapi ongko lawan kacida sesitna sanajan nya tadi kereng ngadang heuk tapi kalawan teu disangka-sangka sacepnyeun gerakan turih wajib. Waktu Andi nyusul tepus sakilat lawan nyerong ngencao 45 derajat bari ngaheumbatkeun tenggelan dipake ngetik leungeun buntung Andi an jarak bari ngangsodkeun suku kenca kagigir bereup katuhna ngetius rek ngahanca careham lawan sedengkeun leungeun buntungna nyuk dihana prek nyodok kuluangan. Tapi lawanna surti ka maksud Andi kalawan teu loba pamola manehna gentak mundur salengkah semu nyerong ngatuhu sedengkeun dua leungeunna dina kacepatan anu luar biasa geus ngaheumbatna jurus tapak jalak Andi anu jadi dihancak gerakan lawan bari sarta teu katiten nyaho dampak suku lawan geus ngahabek kana ka kempong Andi sakali ieu mah nepi ka ngagelungan satu sangat kedebut labuhnya ngigir. Geuning aku wik turunan jelmaan warawing ceuli teh euy. Lawana geehkeun satepanonna mencorong ka Andi anu geus moniang udang. Nyaho deui kula mah lain turunan Barawi. Andi nemalan bari geus sayaga narajang deui geus tegbe lamun ieu jalma teh nyangkana manehna anak Barawi lantaran kapan Barawi teh ceulina rumpung sabelah hasil tina rerempon basa di Tanjung Pura. Jadi handek kaleng jalma anu ceulina rawing sabelahnya. Kadengin ada suara bangun negeskeun lain sumpung atau rawing anu dimaksud ku Andika teh. Andi ngadadak inget yen jenat nah bapana oge kapan ceulina daun ceulina ge rawing kapan lamun make tetepung teh sok ngahaja dipake nutupan ceulina anu katuhun rawing siapa ku lain sumpung ke bodoh teh torek deh. Nah Andika teh musuh bapak kula. Bener Andika teh rawing ceulina jawab Andi. Jawab heula pananya kula. Anjeun musuh jenat bapak kula. Bangkelan Andi. Naon maksud Andika? Tanya bapak kula.
anu gesah tidunya ha. Nah Andi karek ngandasak kanu jadi anak nasor mau burung diladenan. Andi anu geus kalipudan ku amarah lantaran dina pikiranna geus cope lamun ieu teh salah seorang musuh jenat bapana ku kituna teh antapara teu saprut bae narajang sekaligus menggunakan jurus gelap ampar kilak lawan ngalegot ka gigi bari ngahiukeun dengeulan kepangan. Untung loba pemolas musuh bapananya musuh anakna oge tarima yeuh. Andi ngahiukeun leungeun buntungna lantaran jurus gelap ngampas teh geus bisa digagalkeun lawan ngeutak tingkrak-tingkahan leungeun buntung. Andi rikat kilak bari leungeun buntungna tatap ancam kanu jadi lawan. Sedang lawan gentak ngambatkeun leungeun katuhuna anu maksudna rek ngabendung leungeun buntung. Barokah Andi sakila ngarobah gerakan leungeun buntungna sedangkeun lawan gentak mancokeun leungeun katuhuna dina dada pikeun nadah leungeun buntung Andi. Lantaran manehna geus bisa ngajudi lamun leungeun katuhu Andi bakalan ingin gerakan seperti tadi. Tapi sekali ieu mah katipu atah-atah lantaran Andi sakilat ngadagorkeun leungeun buntungna kana sirah lawan puguh we temerapna kanu jadi lawan. Teu beda jeung nu ditagor ku halu. Sedang leungeun katuhu Andi sakiat dipake ngajambret tergos lawan dina gerakan cakal heulang. Krawak polonyon sakali ngadudut oge tergos teh. Ngapolonyon tina sirahna sarta alipreh teh. Andi lain deui ngaranjugna, "Aki, punten Aki." Andi ngadadak ngadagrageun badana sarta terus prupe nyuuh kana dampak sukul nu jadi lawan nu tayalian Aki Musani nu jadi guruna. Deuh Andi hampura jalu malah Aki nu nuduh minta hampura ka hidup. Aki Musani ngagentak ngarangko sarta terus ngangkat Andi sina nangtung. Duh Aki, harianeun atuh Aki. Andi males ngarangko sedangkeun si panona geus teu bisa ditahan-tahan. Terus nurudut maseuhan pipina keukeuh ngarasa dosa. Sasatna geus camplak kumaha wani kanu jadi guru. Teu nanaon Andi. Itu Ki Haji hayang nyahueun geus nepi ka mana cenah ilmu panemu Aki. Tumrapna ka hidap Aki Musani ngareret ka pamajid nu kakarang ngurumui ti nu bala. Anu ti tadi waktu padunglung oge gawena nyaksian bari gogodeg lantaran tetela wawasana Andi teh. Nemblek we nu jadi guruna. Sareng Aki Haji Aki Andi ngangkat sirana ngareret ka gigi lantaran kadenge kosakna anu lempang. Nya di bener bapak hidup teh anu daun celi katuhuna rawing. Sumuhun Aki gini Aki uninga kapun bapak. Andi ngariu kaget lantaran guruna teh geuning nyahueun kalau jadi bapak. Oh nyaho mah Aki Musani netep berdasarkan hati pasti Andi teh injuna pribadi. Namun pas mantunkeun Aki teu nanaon Andi. Da urang oge bakal ngantunkeun eta mah hayu atuh. Ka ieu mah aya kitu mamang maneh. Geus kitu mah tiluanana keluar bae ti jero kebot langsung ngejujug ka imah. Kisah Hudi puguh we barang jo teh lain deui. Kisah Hudi ngarasa kagetna kedatangan Aki Musani anu kabuktian manahoring guruna Andi. Waktosna pamiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng Sunarsi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.